sokeun aku owah kingsir aya kalana tadi beureum pagetok hideung demi marga nu ngalantaran tilu rupa jadi pokok pangna jalma jadi pohon tahta harta jeung kabisa nu nuntun ngajak adigu jeung adiguna tapi mungguh di jalma nu tahan uji tara kabengbat ku gancang pincang gogoda tetep ayem turti kapujieun teu daek uyah hidup rasa aing paling punjul sabab tantu boga rasa sapanjang hirup manusia caalan mangka ade pepejeuk sakabeh dulur ulah mangpang menteung pamer agung sahayuna sing inget kan urek ngahayukeun nyata nepati munggu hirup sokeun aku owah kingsir aya kalana tadi beureum pagetok hideung demi marga nu ngalantarankeun tilu rupa jadi pokok pangna jalma jadi pohon tahta harta jeung kabisa nu nuntun ngajak adigu jeung adiguna tapi mungguh di jalma nu tahan uji tara kabengbat ku gancang pincang gogoda tetep ayem turti kapujieun teu daek uyah hidup rasa aing paling punjul sabab tantu boga rasa sapanjang hirup manusia caalan
pejeh kakak bengkel